Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kangjeng Nabi sasauran, Islam teh agama anu pangluhurna. Moal aya agama anu bisa ngaluhuran agama Islam. Pang Islam agama anu pangluhurna, sabab kaya agama anu bisa mapakan kana syariatna. Malah teu aya deui agama anu pikarudo ku Allah kajaba agama Islam. Sakumaha pidawuh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Saenyana agama anu pikarudo munggu Allah eta agama Islam. Man moal katara luhurna Islam, kajaba umat Islam anu ngagem eta agama kudu ngajiwakeun opat perkara. Lamun ieu anu opat geus tuancep dina diri muslimin, kakara katingali luhurna Islam. Tapi lamun umat Islam api lain, acuh ta acuh, cuek kanu opat ieu, moal katingali agungna Islam. Mana anu opat teh? Kahiji kudu ngajiwakeun mualim jeung muta'allim. Kadua kudu ngajiwakeun muttaqin. Katilu kudu ngajiwakeun muhsinin. Kaopat kudu ngajiwakeun jiwa mujahidin.